Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Kelas genep Senin ayeuna. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan serta kesabaran ya. Sampai hari ini kita belum bisa bertatap muka langsung, belajarnya melalui PJJ ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya di bab 2 ya. Kita lanjut. Minggu lalu kita sampai halaman 22. Nah, saat ini kita lanjut ke bagian C buku LKS ya. Kita lanjut di buku LKS. Persiapkan bukunya. Jangan lupa kamus juga ya. Di halaman 21 bagian C, kita belajar baca ya, baca karangan. Nah, di karangan ieu teh aya salah sahiji tokoh pahlawan atau tokoh nasional di dia ya di Jawa Barat. Nah, eta Raden Dewi Sartika ya. Raden Dewi Sartika ieu teh kunaon disebut pahlawan nasional ya. Kusabab anjeunna salah sahiji pahlawan kaum wanita ya, atawa disebutna pahlawan emansipasi wanita ya. Nah, anjeunna dilahirkeun di Bandung tanggal 4 Desember ya. 4 Desember tahun 1884 anu namina ayahna ya, atau ramana ya. Rama itu ayah ya. Ramana teh Raden Rangga Somanagara ya. Anjeunna teh Patih Bandung Harita. Patih teh artina teh gubernur atau wali kota ya. Nah, ari ibuna namina Raden Ajeng Raja Permas ya. Jadi Raden Dewi Sartika ieu teh di ngagaduhan orang tua. Ayahna namina teh Raden Rangga Somanagara ya. Anjeunna teh jabatanna baheula mah Patih Bandung atau gubernur ya. Gubernur Bandung. Nah, baheula mah can aya provinsi ya. Ai ibuna ya. Nah, ibuna teh namina teh Raden Ajeng Raja Permas. Nah, ya. Anjeunna teh putra istri Bupati Bandung. Nah, ya. Bisa dibaca di halaman 21. Nah, ya, tuh. 21 dugi ke 25. Nah, tahun 1840 ya. Raden Dewi Sartika ieu teh dileler penghargaan ya. Jadi tahun 1840 ya. Nah, Ibu Dewi dileler penghargaan ku pamarentah nu basar kana jasa-jasana dina widang pendidikan ya. Jadi Raden Dewi Sartika ieu bergerakna atau naonnya namina teh. Jadi bergeraknya di bidang pendidikan dan emansipasi wanita ya. Terus pas tahun 1847 Ibu Dewi Sartika ieu teh
dipaksa atau kapaksa kudu ngungsi ya, ngungsi ka babaraha tempat. Kusabab di Bandung teh baheula mah dina sejarah disebut aya kejadian disebutna teh Bandung Lautan Api ya eta. Jadi Ibu Dewi Sartika ieu teh kapaksa kedah ngungsi mimitina ka daerah Ciparai ya. Ciparai teh daerah Bandung Barat ya. Nah, terus di Ciparai Ibu Dewi langsung ngungsi dipindah deui ka Garut. Tos di Garut pindah deui ka Ciamis. Di Ciamis pindah deui ka Cineam. Nah, terus di Cineam kaping 11 September 1847 dina yuswana 63 tahun ya. Ibu Dewi Sartika ieu teh pupus ya atau ngantunkeun di Cineam. Nah, pas kitu tahun 1866 pamarentah Indonesia ya berarti netepkeun bahwa Ibu Dewi Sartika ieu teh diangkat jadi atawa sebagai pahlawan pergerakan nasional ya. Eta ya. Ya. Nah, terus ayeuna kerjakeun pancen mandirina ya. Ti nomor 1 dugi ka nomor 10 ya. Nah, jawabanna teh aya di karangan atau dicarita di Raden Dewi Sartika ti halaman 21 dugi ka 25 eta ya. Pancen mandiri. Nah, anu ieuna pancen kelompoknya nggak usah dikerjain, cukup pancen mandiri saja ya. Kerjakannya pancen mandiri saja. Kita lanjut ke bagian D. Di bagian D kita diajar menulis atau diajar nulis. Nah, pasti terus diajar ngaregepkeun nyarita jeung maca. Ayeuna hayu urang diajar nulis, nyata nulis kalimat aktif jeung pasif tur kecap anu make akhiran ing jeung ning ya. Nah, jadi kita sekarang belajar nomor 1 itu kalimat aktif. Itu ada di halaman 26 ya, bisa silahkan kalian buka di LKS-nya. Kalimat aktif teh nyaeta anu subjekna ngalakukeun pagawean. Jadi kalimat aktif itu subjeknya itu melakukan pekerjaan ya. Nah, bisa dilihat contohnya. Nah ya, itu contohnya ada 5. Nah, terus kalimat aktif ini dibagi menjadi 2. Kalimat aktif transitif, yang kedua intransitif. Nah, apa itu? Kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau kalimat transitif, nah eta teh jadi kalimatnya teh kudu aya ngudukeun ayana objek aya oge nu henteu. Nah, jadi kalimat aktif transitif itu harus ada objek ya. Nah, kalau kalimat aktif intransitif, nah jadi kalimatna teh teu bisa dirobah jadi kalimat pasif. Jadi kalimat intransitif itu kalimatnya tidak bisa dirubah ke kalimat pasif ya. Jadi kalimat pasif itu kalimat anu
subjekna dikenaan pagawean ya. Jadi bisa dilihat nanti kalimat pasifnya di halaman 27. Oke, kita lihat. Nah, ya. Tuh, lihat nomor 2 kalimat pasif. Bisa dibaca terus kerjakan pancen mandiri nah ya. Cekap di Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ya. Untuk tugas hari ini dikumpulkan paling telat jam 22.00 ya. Jadi tugas yang tadi Bapak berikan paling telat hari ini jam 22.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.